warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asyara bi 'abdihi laila wa akhraja minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa la mumassilah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairun nabiyyi ursila. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesana pengatur waktu pada acara yang dihormat al-mukarramun para sepuh bini sepuh DKM Masjid Baitur Rahmah kali sadaya relengan para pengurusna, para sesepuhna mau dihormat ugi Allah dimuliakeun, tekantun aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, diwakilan Ketua PPD, Ketua RW, Ketua RT, mugi sawadayana dipaparin kegiatan Allah dinaraga ahli daya ngolah desa ngurus lempurna sehingga nyandak masyarakatna kana jalanmu dipikari Allah. Ibu bapak rahimakumullah, berbicara tentang Isra Mi'raj, maka hikmah Isra Mi'raj aya anu maqobla, aya anu indah, aya anu ba'da. Ada hikmah sebelum terjadinya Isra Mi'raj, ada hikmah ketika terjadinya Isra Mi'raj, ada hikmah setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Maqobla, hikmah yang terjadi sebelum Isra Mi'raj, sebelum Nabi diisrokeun jeung diirajkeun, Nabi teh dalam kondisi amul huzni, tahun kesedihan. Nah, disebut tahun kesedihan sebab pada waktu itu intimidasi kafir Quraisy ka Nabi sedang luar biasa. Nabi diancam mau dibunuh. Nu kadua Nabi dikantunkeun pupus kudu jadi bojona nyaeta Ummul Mukminin Ibu Khadijah. Nu katilu Nabi dikantunkeun ku pendukungna pamanna nyaeta Abu Thalib. Nu ngahalangan kafir Quraisy teu wanian maehan Kanjeng Nabi sabab terhalang ku ayana Abu Thalib. 1 tahun lejeng Siti Khadijah pendukung dakwah Nabi pupus, Abu Thalib oge pupus. Baheula mah can kaalaman dikantunkeun bojok, cek abdi napikiran nah Nabi dikantunkeun ku Bunda Khadijah nu geus kondisi sepuh make sedih ka bina-bina, dikantunkeun ku Abu Thalib make teuing nalangsa ka bina-bina, tapi kan Nabi seueur walwat menyendiri di Gua Hira. Kaalaman ku abdi dikantunkeun bojok usia 34 tahun. Merana luar biasa. Kaalaman dikantunkeun indung bapak
ngalaman dikantunkeun lanceuk nalangsa, ngalaman dikantunkeun adi sedih, tapi tidak sesedih, tidak semerana dikantunkan ditinggalkan oleh seorang istri. Maka sok aya menyebutkan istri itu separuh nyawa. Mata mun suami ditinggalkan istri, dia kata nyawa nanti tinggal separuh. Yang itu dari sabalikna, istri dikantunkeun suami merananya luar biasa. Sugan teh abdi memerana tepeda pamajikan ngora kene nanya kabatur anu dikantunkeun ku bojona bari geus kolot usia 60 tahun bojona pupus ngobrol jeung abdi kumaha Pak rasana ditinggalkeun bojo. Wah alah batan ditinggalkeun indung bapak nalangsana. Sugan cek teh akang mapeda geus kolot ganti deui ku ngora atau boro-boro cenah. Ternyata rasa kebersamaan yang lama tidak bisa digantikan dengan yang baru. Begitu bojo ngantunkeun keur nyeusuh inget ka bojo, keur gegero inget ka bojo, di dapur inget bojo, ti peuting bari pangaosan ngaheuleng muka dipotong, muka pacebohong, joa teh aya lagu malam yang dingin membeku, ku ayunkan langkah kakiku menyusuri hamparan langit biru. Jesap kana dada teh ingetan teh ka bojo nu geus teu aya. Palingan Nabi ditinggalkan ku Siti Khadijah disebut tahun hujun, tahun kesedihan. Maka ayeuna masuk nambah patahan ka babaturan teh sayangi istri mumpung aya kene geus eueuh maka rasa. Sugan teh rek bunga ameh ganti kudu anyar ternyata malah merana. Enjing-enjing biasana pan abdi mah da tukang gadang peuting balik pangaosan malam tos subuh ngawur tos ngawur teh sare udang jam 8 jam 10 teh tuang geus nyampak bojo mah isuk-isuk teh pan geus pak-pipek di dapur nyadiakeun sarapan budak sakola geus nyeusul geus gegero abdi mah udah teh geus karina. Begitu bojo teu aya wah ngarumas isuk-isuk kudu pak-pipek nyiapkeun budak sarapan sakola nganterkeun budak ka sakola. Ternyata jasa istri teh luar biasa, jasa nu janten bojo teh gede. Maka istri mah makhluk lemah tapi kuat, tapi hebat. Allah nyieun awewe teh saminggu. Lalaki mah dijieun teh cukup pupun prayangun. Jadi nah nyieun awewe mah diemplek-emplek saminggu. Mun ek nyieun batak teh mah tanuhna ge lain ti sisi Citanduy ti Patarungan. Tanuhna ge lain ti Binangun, ti ditu ti Jatiwangi nu alus jambahan awewe mah. Cek malaikat Gusti nah geuning ngadamel awewe mah mun diemplek-emplek ih malaikat. Awewe mah kudu lur alus, kudu mulus, kudu kuat rasa jeung mentalna. Sok berat. Awewe mah bisa memegang beberapa profesi. Awewe bisa jadi baby sister tukang asuh, awewe bisa jadi chef tukang masak, awewe bisa jadi laundry tukang nyeuseut, awewe bisa jadi grab antar jemput budak ka sakola. Datara aya bapak-bapak ngajeng guru di TK di pangudungguan budakna nya. Angger wae indungna jala ibu
4 profesi. Jadi baby sister, jadi grab, jadi chef, jadi laundry. Lamun satu profesi kudu dibayar 1 juta, berarti ibu kudu menang gaji sabulan disalaki sabaraha? 4 juta kosong ibu digaji 4 juta. Nah, maka awe mah hebat luar biasa. Pantesan Nabi dikantunkeun ku Siti Khadijah teh ladang tina sabar, ujian ditinggalkan istri, tinggalkan anak, di Isra Mi'raj ku Nabi dipiknikeun abdi ge ladang sabar, ditinggalkeun ku bojo meunang gantina parawan 25 tahun, abdi 47 tahun. Jadi beda lagi 27 tahun. Ladang sabar. Maka tidak ada peningkatan derajat yang lebih cepat oleh Allah secepat ketika kita diuji, kita mampu menghadapi dengan kesabaran dan ketawakalan. Panjalma mah beda-beda ujianna. Ulah sok ngukur ujian urang karena ujian batur. Si mah rumah tangga teh ujianna usahana bangkrut wae. Teu si mah usahana halus pamajikanna galak wae. Henteu si mah pamajikanna batur salaki karanda wae. Teu ieu mah salaki pamajikan halus mitoha pibilun wae. Henteu mitohana ge batur budak bangor. Henteu budakna ge sarua ieu mah tatangga pika sebelum. Ujian hidup itu beda-beda. Inna as-sadal bala al-anbiya summal ulama fal amsal fal amsal. Paling beratnya ujian itu para nabi, terus para ulama, terus bangsanya dan bangsanya. Maka saburan beratnya ujian ulama, muasa berat ujian wali. Seberat-beratnya ujian wali, muasa berat ujian para nabi. Seberat-beratnya ujian masyarakat awam, muasa berat ujian kiai. Beda kiai maka loba beja we. Ujian di jorongna mah wah. Ibu bapak mah mun aya ngagogoreng paling ku tatangga ku baraya. Kiai mah teu kagok digogoreng dina medsos sa Indonesia. Tahan we. Cik ari Kanjeng Nabi baheula sok digogoreng tara. Sok diintimidasi tara. Diintimidasi. Berat ujian Nabi itu. Berat dibaledogan ku batu. Dicerca, dicolak, ditemplok ku tai kontak. Kira-kira hari Nabi tambah goreng apa tambah mulia? Tambah mulia. Karena apa? Karena dihadapi dengan kesabaran. Maka hikmah sebelum Isra Mi'raj itu, setiap orang memiliki ujian, maka hadapi dengan kesabaran dan ketawakalan, pasti diangkat derajat Allah. Anu kedua, ma'indah. Apa hikmah ketika Nabi Mi'raj? Banyak hikmah nalika Nabi Isra Mi'raj. Di antaranya Nabi ningali aya jalmi ditinggikeun makomna ku Allah selevel makom para nabi. Dilingkung ku cahaya aras, tempat Nabi kabi tahu. Cek Nabi ka Jibril, ieu teh malaikat sanes Muhammad atau ieu teh Nabi bukan Muhammad, saha atuh ieu teh Jibril? Cek Jibril, ieu teh rajulun kana lisanuhu rabban bi dzikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yatassab ala walidayhi. Ini orang biasa Muhammad,
bukan malaikat, bukan nabi, hanya memiliki 3 keistimewaan nama. Naon amanah ya jalmi sehingga ditinggikan makomna ku Allah. Hiji, kana lisanuhu rabban bi dzikrillah. Lidahnya selalu basah dengan dzikir kepada Allah. 2, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu rindu ka masjid. Nu katilu walam yatasab ala walidayhi. Teu pernah nyareta, teu pernah berbuat jelek kanu jadi indung bapa. 3 amalan ini ibu bapak. Mun urang hayang diangkat derajat di dunia, diangkat makom di akhirat ku Allah, minimal 3 amalan ini. Usaha bangkrut wae, rumah tangga gagal wae, pamajikan geus berak opat, bangka we jeung bangka. Periksa 3 hal ini. Ieu mah hayo neangan pananyaan kali tu kadieu. Ari tiap tos salat tara daek dikir wiridan kabur wae. Ieu mah hayo mbah diteteangan ari indung bapa tara dipen kadoan. Makam dipapai dijarahan kali itu kali ari masjid nu deukeut tara dianjangan. Ini keliru. Ingin diangkat derajat Allah di dunia, ingin diangkat makam di akhirat. 1, kana lisanmu rabban bi dzikrillah. Lisanmu selalu basah dengan dzikir kepada Allah. Namun sababna geunang digeuning dzikir maka ngangkatkeun derajat di hadapan Allah. 1, karena dzikir itu amalan termudah tapi tercepat sampai ke Allah. Pan ari dzikir teh artina naon? Ingat, ari ingat mah lebih cepat daripada kapal. Urang ingat ka budak nu aya di Jakarta, langsung ingetan ge kabayang beungeut ngan katempo buruan imahna. Can ka mana-mana tapi ingetan mah geus nepi. Urang inget ka Allah, ta eta teh hate teh keur usul keur nepi ka Allah. Maka paling cepat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mantu Nabi, sepupu Nabi, keponakan Nabi, erek dikir teh erek ka Allah teh naros heula ka Nabi, jami nu deukeut jeung Allah. Cek Imam Ali, ya Rasul, ayat turukin aqrabuha wa ashaluha ilallah. Ya Rasul, jalan yang mana yang paling mudah tapi paling cepat sampai ke Allah? Cek Nabi, kun lisanuka rabban bi dzikrillah. Jadilah lidahmu selalu basah dengan dzikir kepada Allah. Dzikir nu mana ya Rasul? Cek Imam Ali, cek Nabi, gombin ainaika, pejamkan kedua matamu, wasma minni, dengarkan ucapanku, pakul salasan, ikuti olehmu 3 kali. Nabi macakeun kalimat la ilaha illallah 3 kali dituturkeun ku Imam Ali karramallahu wajhah. Maka dzikir ini merupakan dzikir termudah tapi tercepat sampai kepada Allah. Hifatan bil lisan wasakilan bil mizan. Hampang diucap di lisan tapi berat dina timbangan. Imam Ali wae ereka Allah teh nanya heula berburu ka jalmi nu deukeut jeung Allah. Hati-hati ibu bapak. Hari ini usum YouTube, usum Google, loba jalma diajar amalannya tina YouTube. Nah, itu bahaya tuh pakai guru. Aya jalma urang curugkan cenah ka rombong. Itu cenah Pak Kiai jalmina dina mobil. Aya ditoong teh, lemun di talian, suku di talian, cuak di duha. Mau ngajak ngadu ilmu sama saya sih. Cek abdi teh kunaon ieu teh Kang? Ieu teh ngamalkeun ilmu tina buku. Jadi nu datang teh lain berkah karoman tapi curi. Jin nu ngabulungna. Aya budak mora urang panulisan cana karolongkok.
gawe nanti gurucang Siliwangi mau bodas teu daek urun bibir nanti gurucang kerenceng kunaon cing teh ieu teh ngulik ilmu tina YouTube gawe nanti sok ka pulau Majeti teu make guru aya urang rancak kolek nu di bejaan beh malam bisa aya nu bagukeun nini rajin pangaosan mingguan nini teh sok rajin sagala dibaca ini eta begitu teu damang teh ya harudung saru lupa itu aya sidasin dikuda ku incuna teh cek abdi teh sugan sok namalkeun naon si mah teh ieu cenah ieu kiai aya dibaca teh mujarobat Sunda paingan tah ai loba guruncang gerencem teu make guru teh kitu Imam Ali wae Sayyidina Ali sahabat paling cerdas reka Allah teh ngaguru heula ka Nabi bagaimana cara pendekatan kepada Allah yang paling cepat paling tepat lamun teh mah aya 3 pemuda boboh ka hiji awewe maka ieu 3 pemuda teh bakal berlomba melakukan PDKT datang pemuda nu hiji mawa baso Aisyah kita resepkeun baso aweuna teh kalah taongke datang pemuda nu kadua mawa kembang bunga si janda bolong aya dibikeun teh resepkeun kembang nu katilu mah pinter erek pendekat nanya heula ka jalma nu deukeut jeung eta awewe ka indungna ibu ai tuan putri teh naon karesepna cek indungna teh nu mawi pun anak teh nuju hoyongeun HP Android pangulikeun we HP iPhone ai dibikeun teh nyawe digabruk HP-na langsung daekeun tah Imam Ali mereka Allah nanya kepada orang yang itu maka urang ge mun baik amalan untuk melakukan pendekatan wusul ke Allah cari orang yang sanadnya jelas nyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiseh ieu kaseh ieu sampai kepada Nabi kepada Jibril sampai kepada Allah sebab ari silsilah teh mijabul uyun talakna rahmat Allah yang muncul ka urang teh tah lewat talang jalma-jalma saleh misalkeun ieu ticai hujan tina genteng hayang asup kana balong kabeh maka gentengna kudu ditalana rahmat hayang datang ka urang harus punya guru nu sanadna jelas nyambung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hari amalan sadenge-dengena 10 nama biasana tara awet tara istiqomah ayeuna teh manggil yo dina Google misalkan perbanyak astagfirullahaladzim maka kamu akan gini enteng tasbih Astagfirullahaladzim saminggu ngangge deui perbanyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim kamu akan begini ganti deui ket ngangge deui perbanyak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu istiqomah dan teu make buku mun make guru ya tegas aya ukuranna eta teh amalan cek kudu teh tiap pada salat amalkeun sakieu mun teu boga karopat tambahan sakieu jelas takaranna anu kadua dikir kalimat la ilaha illallah sumber kalimat tauhid sumber ketauhidan sumber kekuatan akidah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim di hari kiamat tidak ada yang bermanfaat keberadaan harta dan amal
putra negara raya kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati nu salamet teh hati nu dipinuhan ku kekuatan akidah, ku kekuatan tauhid. Boro-boro di akhirat di dunia aya kalana harta teu bisa diakulkeun. Aya gawe beunghar. Mobil mewah naung 17 di buruanana. Dibawa ke rumah sakit besar ke Jakarta, masuk ruangan ICU, pangamung diselang, bahan diselang, bentuk ranteng ku kabel, sakalian cai sakecelak hayang asup ke wayana udah lewat selang. Istrina nu sapopoe ngitungan duit ratusan juta, bibir teh kuat gatus jebleh ku bakat ngalekakan curug hitungan duit. Hari taman di muka hanya lembar berharap suaminya bisa kembali diberikan kesembuhan oleh Allah. Obat harga jutaan bisa dia beli, dokter spesialis jajarkan kan juga dibayar, tapi kesehatan hanya milik Allah. Allah temenang cakur mah wayahna kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Datang anak nanu di Singapura, turun di mobil mewah, kakarina tempat parkir rumah sakit disetok ke tukang parkir. Maaf Pak, kendaraan simpan di sini jangan dibawa ke dalam. Turun di mobil, baju harga jutaan, sepatu harga jutaan, jam tangan Rolex ditarik tes intan berlian, tok tak masuk ruangan ICU, kakarina pantau disetok. Suster, maaf Pak, sepatu mohon dibuka. Pakaian mohon ditutup ku pakaian rumah sakit nu hajo teh bahan kudu dibekam ku masker. Kakara di rumah sakit harta geus teu bisa diagulkeun. Baru di rumah sakit semuanya ditutup, semuanya dilepas. Semua keluarganya ngariung, bapana dukeun engkak-engkakan koma. Sugan sakecen maya anu membicarakan masalah urusan bisnis di harta benda. Tergenting gitu, sugan cep anak teh bapak, mobil mana nu paling dipikara sepuh bapak. Ku api rek pangungkuskeun jang bakal bapak balik tidak. Sugan cep adina teh bapak, hayang dikawal ku pangkat naon bapak teh yang hareupan mungkar nakit. Bisi hayang dikawal ku jenderal keun ku abdi pangjawakeun jenderal heueuh. Naon diharewoskeun kana cepil bapana keur koma kitu. Cek istrina, bapak tuturkeun mama la ilaha illallah. Cek anakna bapak tuturkeun la ilaha illallah. Cek nu bungsu di pondokan bapak tuturkeun ade Allah, Allah, Allah. Hanya kalimat yang memuat kekuatan akidah, memuat kekuatan tauhid yang diharapkan bisa kabawa ku bapana, ku indungna, ku keluargana ketika maut menjemput ajal datang menjegal. Bukan kata nampar keternegaraan, tapi talqinlah tinggal talqin. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, semuanya sudah terlambat. Maka jangan menunggu di talqin kalimat tauhid nungguan sakarat mencangkalkan bisa nurutan. Jangan menunggu di talqin kalimat tauhid geus dikubur nusan taruhan bisa ngadang. Lakukan yang pasti-pasti saja dari sekarang. Soca masih jelas, banguping masih bebas, rela kuat keneh nurutan. Ayeuna tos mah dihijikeun di ayeuna kalimah masuk ke dalam logis mane rohani kita. Engke sakarat ayeuna nabi nuhun. Henteu ge teu masalah. Engke dikubur ayeuna nabi nuhun. Henteu ge teu masalah. Da urang mah geus dihijikeun kalimahna keur hirup keur jag-jag beulejak jeung ruhna. Begitu ruh habis masa kontrak dina jasad alias maut kaluar nage jeung kalimah la ilaha illallah. Nah, ieu HP doyan ada pemain cicing di luar itu kadenge dan wala dan nabi kita make
Jogja wae. Ini HP. Nu dieusi pulsa teh HP. Nah, apa kartuna? HP na apa kartuna? Kartu. Kartuna. Lain sok nyawa HP. Lamun kartuna geus diisi pulsa, diisi kuota, cabut ku urang kartuna. Kira-kira pulsa cicing di HP apa milu jeung kartu? Milu jeung kartu. Nah, anu bakal dihadapkan kepada Allah lain jasa, tapi ruh. Lamun ruhnya sudah ditanam la ilaha illallah, bila mana engke mau teh kaluar nanti jeung kalimah la ilaha illallah. Jeung kalimah la ilaha tos dihijikeun. Ari milarian anu maot ieu mah la ilaha illallah pucus maot 1000 hiji. Aya lagi dina sinetron. Dina sinetron abdi ge tukang ngabandungan jalmi anu sakarat dituyun la ilaha illallah teu kuateun ukur hap tuyun istighfar hap aya mabudah teu kuateun. Apalagi geus di ICU geus dibekam. Kata lamun urang nungguan vital nungguan sakarat silakan sakarat lagi can kaluhan aya nu mendakan can kaluhan aya nu manggihan. Maka lakukan talqin la ilaha illallah itu dari sekarang. Anu katilu dikir akan ditinggikan makomnya oleh Allah. Sabar, dikir itu kunci ketakwaan. Nabi at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Nah di sini teh dikir yang tersimpan di dalam hati. Takwa teh kunci terbukanya ilmu. Takwa kunci terbukanya rezeki. Takwa kunci keluar dari segala macam permasalahan. Apaan hari rezeki teh? Aya rezeki makmur, aya rezeki mamluk, aya rezeki maupun rezeki makmur mah rezeki ditanggung jawab ku Allah sebatas ukuran kekuatan tenaga. Ajaran ibu bapak tong usaha 3 bulan mah kira-kira manggih dahar moal. Pasti manggih dahar mah. Boro-boro nu boga akal anu gelo lelungsangan di jalan dah aya we dahareuna mah teuing pamere teuing dina wadah sampah. Nah madbur kalau nu gelo mah tara make baju kita asup angin menta dikerok ditanggung ku aya rezeki makhluk rezeki itu dimiliki ku Allah bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Insya Allah wa anfiqu mimma razaq rezeki yang diinfakkan. Nah berkah nu disedekahkeun kana rajaban eta ka bawah. Aya dipake jalan-jalan mungkul mah pakaian jadi pilabeun, dahareun jadi pitayun, iman jadi suluh jeung barangkal, kendaraan jadi rongsokan. Nu kabawa ka Allah mana? Nu dibawa ibadah, nu diinfakkeun di jalan Allah. Aya rezeki maut. Rezeki maut mah rezeki nu dijanjikeun ku Allah khusus untuk orang-orang bertakwa. Ya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa mah ku Allah bakal dikeluarkeun tina setiap masalahna, bakal diberi rezeki datangna tara disangka-sangka. Ibu bapak sok ngadamukan aya dalma usaha tara pagawean ibadah dikir ngawuruh paling ka selambu tamu tapi rezekina alahbatan tukang usaha aya teu Pak? Iya. Banyak.
balaka. Kayak rezeki mau sebesar apa ketakwaan kita kepada Allah, sebesar itu rezeki maupun yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi mun hoyong rezeki maupun dikasih alus tuhan takwana. Tong eleh ku tukang musuk di pansok halus-halus tepat. Cek saurajo topan aing mah halus. Kakarage dihalungkeun kana balong laut teh langsung jalan kok. Cek nu kadua topan aing nu halus mah topan aing mah kakarage digeleng-geleng kana usuk laut teh narol balungkeun. Guru atuh alungkeun cenah arek mah. Cek nu katilu topan aing nu mahal. Aing bareng musuk poe Minggu Sabtu laut geus kaariman. Saking halusna lupa. Cek laut punten bade tumaros enjing bade musuk moal. Kami bade abdi moal ka mana-mana. Tah tupan takwa teh kudu siga nomor katilu. Lain urang pontang pantai meangan duja, tapi biarkan duja nu seunah pontang pantai meangan urang. Kumaha carana? Sing aya urang jadi hodam Allah, maka dunia bakal dihodamkeun ku Allah ka urang. Urang jadi pelayan Allah, dunia akan melayani kita. Lamun urang bebeakan udah dunia mah siga kalangkah. Beuki udah beuki lumpat, maka aya meunang kalangkah mah deuketan cahaya ka lampuna. Ngadeuketan lampu aya kalangkah. Ari Allah mah cahaya moal aya kalangkahna dunya mah siga kalangkah. Deuketan Allahna maka dunya bakal wah dunya mah capek galak mata stres, stroke, cangkeng jengkeng, tonggongan tongong, taran nonong, bitis palajir, hasil kesabaran. Akibat mentingkeun dunya menyepelekan Allah. Sandaran yang kana dunia aya jalma kumhar eta satu acan maot wasiat ka putrana ya saha budak bapa anu daek maturan bapa mun bapa maot saha budak bapa anu daek kan maturan bapa dikubur mun bapa maot 40 poe maka ku bapa rek dibere separuh harta. Bapana miliarder. Tanya nu cikal ya, maneh daek teh bapa maot dikubur 40 poe jeung bapa. Cek nu cikal bet amit teu hayang teuing. Tanya nu kadua, maneh daek dikubur 40 poe maturan bapa najis teuing. Tanya nu katilu daek maneh mung teuing. Akhirnya disayembarakeun saha masyarakat uday maturan si bapak ieu dikubur 40 poe mun maot maka akan diberi separuh harta. Aya we nu ngacung tukang kayu abila siap bener maneh siap sok dikubur begitu maot 40 poe kakaragenan asuh nu nganterkeun geus barari datang mungkar jeung nakir. Cok tukang kayu acir mungkar jeung nakir euy siga rek nanya mayit jeung ai sok teh kalah ka manehna nanya kenaon sia di dieu cek mungkar nakir nuju ngaronda ieu ngarondaan mayit eta dina cangkeng maneh naon kampak paragi naon paragi abdi nu aran kangkal di mana sia boga kampak benang meser duitna di mana? Abdi buburu dikumpulkeun meser kapak. Ieu teh cocokan kasayangan abdi. Sok dipake naon wae eta kapak? Nuar kai, ngadekan suluh, digawe, balik malaikat teh. Isukna datang deui. Nanya kapak keneh wae. Di saha wae maneh sok nuaran tangga di bapaan. Sok bener maneh potongna, kadang leres, kadang henteu. Suluhna sok dikamanakeun, kadang dipasihkeun, kadang dijual ku abdi. Balik malaikat isukna datang nanya kampak keneh wae. Nepi ka 40 poe pertanyaan teu rapi seputar kampak.
begitu 40 poe dibuka kuburan didakwaan ku keluarga mayit rek diberes separuh harta ngajeleng kabur langsung najis abdi mah narima harta seeutik oge pedah naon kakara kampak butut wae hiji nanyana teu rapi 40 poe ngomong harta nu loba tuh harta teu dibarengan ku takwa mata cilaka mata puntu marima mah di dunya ge sabeuna mah senang keneh nu biasa-biasa asal cukup sok rek sare nu harama lantai 2 geus dikuncian can motor anu enmek geus diasupkeun can mobil anu bak geus datang can mobil anu elok geus datang can ieu geus sagrasikeun can nu miskin bagus kerek nu beunghar kitu kebon keneh nu miskin malek sare teh patro ge kadang teu dikunci-kunci acan ganjel we ku kursi jadi imah lagi umurna naon paling rek paling cowek senang keneh nu miskin sabenerna mata di dunia maloba nu miskin kabita kudu beunghar di akhirat maloba nu beunghar kabita kudu miskin anjaka baheula aing teu miskin siga si eta ayeuna mah duh iraha aing siga si eta isukan mah cek nu beunghar anjaka aing teu siga si eta bayangkeun atuh loba jalma kebon lega boro-boro diurus ditempoke geus tara kira-kira eta ngahisabna siga kumaha baju numpuk na lemari ngagantung ngacecer aya nu geus sataun teu dipake aya nu 2 tahun teu dipake dibingkeun nyaah dipake ku manehna tara nah bisa we di akhirat piring numpuk dina lemari dipake matara ngebul we aku kebul jam naon jam berisa berai pertama dieukeun para birajaban ulun manfaat daripada numpuk kebul di imah kasana kehadapan Allah moal bisa pikir sumber kebenaran dua ieu jalmi diangkat makom darajatna ku Allah sabab wa qalbuhu munalahun bil masajid hakaina selalu rindu ka masjid di antara bakanya mahatan suka di masjid kayu masjid Baitur Rahman isukan bakal ngeteh di mahatan yaumul qiyamah nungguan setiap zaman sok ngamakmurkeun ieu masjid isukan jo kenek ieu masjid teh bae jamaah masjid Baitur Rahman ayo berdarai kurang tuntas pada siratal mustaqim anu asok mah pakraosan di dieu berjamaah di dieu makanan dibawa kana ieu masjid begitu masjid geus pinuh cek kenek teh tarik bir masjid digas rek maju aya tinggaleuh dagoan sabeuleuh dagoan abdi milu kiri bir cek kenek ditanya saha maneh abdi mangmon urang mana urang Rancakole deukeut ka masjid Baitur Rahman sahabat osok ka masjid tara aya ngaliwat malemen di ka masjid teh tawaf unggul liwat ari asup tara keke hari maneh boga jasa naon ka masjid Baitur Rahman yang melu sadar pan baheula keur ngabangun ieu masjid abdi pernah melu senyumbang semen 2 sak semen 2 saknya ai salat di mana osok tara pamaosan komo teu kabujeng kusabab siama ongkosna semen unggul 2 sak wayahna nangkel dina emper masjid nangkel di emper masjid montas kana siratal mustaqim nu dihandap seunaraka muntah-muntah aduh karera ku haseup neraka ari haseup neraka teh nolong ka alam dunya ge dunya teh hancur ieu teu kalindung ku dinding masjid karera perengkel teh perengkel kuda bieu murad kana neraka bohongan
hartosna teu mahi. Mata cek Allah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Pasti ngumpul iman dan ngamakmurkeun masjid Allah mah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Perjalanan terberat hari ini teh ibu bapak, lain mendaki gunung, lain melintasi lautan. Perjalanan terberat hari ini perjalanan menuju masjid. Loba jalma kuat jalan-jalan ke luar negeri, mendaki gunung, melintasi laut. Ka masjid masa RT loba kuat. Loba teu kaduga. Masjid di karpetan, di kipasan, ida betah kene cicing salat di saung sawah. Daripada di masjid, padahal di sawah meledok, haludah, panas, betah kene di sawah daripada di masjid. Maka cek Nabi, namun ayah jalma rajin ke masjid, saksikan dia adalah orang beriman. Masjid ayah jalma kadang bunga waktu sholat nu hadir eta deui nu geus kaharokong pemain inti cek nu ada sugar lain ada punya salapan isu-isu ada yang salapan isu-isu nyawe rabul jalma teh ka masjid rek naon rek noong cek noong Arisia gelok kumaha adan jam salapan isuk-isuk cek no adan aing apa sia nu gelok ari aing adan lohor teh darakan ari jam salapan prabul sia ka masjid sanu teh cageul duana na haree aya dua manuk rek macopar aing di tengah sawah teh aya bodoh eta jajamaan deui ari di baduan make asupan ari cek manuk nu hiji teh entong euy aya jelema tu di sawah ai cek manuk nu hiji deui teh lain eta mah euy jajalmaan geuning sia nyaho eta jajalmaan di mana hari jelema malamun ngadenge adan sok ka masjid da si eta mah ngajadog wae. Jadi mun aya jalma adan teh gawe ka masjid teh tapi sarua jeung naon? Jeung bebegi. Di zaman Nabi aya aki-aki rajin ka masjid. Begitu rek endin ka masjid dilakukeun ku setan kesung hujan. Sliding ku setan gebluk laledog tawakna teh bajuna teh balik deui ka imah disalin indin deui ka masjid teu kapok labuhkeun deui ku setan balik deui ka imah salin deui nu katilu mah lain dilabuhkeun ku setan kalah dioncoran ngalupakeun aki-aki begitu nepi kana teras masjid si bapa asup ka masjid setan balik deui cek si bapa pak aki nah geuningan aki makalah balik deui teu wilujeng abdi ka masjid yo sabenerna mah aing teh setan maneh tadi labuh ka hiji ku aing maneh balik ka imah disalin indit deui ka masjid dihampura dosa maneh ku Allah kadua maneh dilabuhkeun deui ku aing maneh balik disalin deui dihampura keluarga maneh ku Allah maka nu katilu mah ku euing teu dilabuhkeun dioncoran nah bisi mun dilabuhkeun maneh bisi balik deui ka imah disalin indit deui ka masjid dihampura salembur maneh ku Allah setan mah licik kitu dihampura doa dianteur kan setan mah ibu reka pangaosan di halangan
Naulah pengajian katuluh-tuluh ini ngejodok di imam nonton TV mulai kafe. Cek ibu dah tuluh-tuluh ya lumayan menang pahala di pangaosan mah. Maksa cek setan yang atuh jing indit ini menang berkat kepala jalan mah. Indit urang teh ka pengajian. Nah, setan mah tara cicing, tara euleut. Ge piuk di pangaosan teh. Cek setan teh tong jing di jero. Di sekarang ngobrol di luar we lah semua tingkat jero di luar we. Namun sababna rajaban muludan tiap tahun, tapi minimal hasil makmur masjid diatur. Jika aya mingguan kosong kieu, tah pindungna tah padahal kurajaban kumuludan teh mingguan bulan teh kudu jadi ningkat jadi tapi henteu nah dan ngajina teh serius pan kuduna mah mun ngajar di dieu tah jelema teh di dieu ieu mah ka dieu ka sisi ka ditu kaluar mih babali-bali mih teu era sare mih teu kabeh ngobrol tah eta teh beunang ku panggoda setan. Geus diuk teh tara cicing setan puluhan panonna teh kutipu lembut. Si eta mah mundutan di ngacedog wae tojosan ku jarum bujurna usah isem. Wah, diuk teh geus sabaraha posisi atuh. Gak usah isem ge si eta mah tahan di pengajian. Bari jencanggel ge. Tara eureun setan mah. Long panonna teh dilieukeun kana gelang batu. Kana tiung batu. Ujung-ujungna harewos si eta kena-kena rek karajaban ulang dipake kabeh euy. Punya balik pengajian teh teu meunang pahalana naon. Beak di bawah itu berberkah, kumpul pitayun. Nah, setan mah itu. Maka perjalanan terberat itu perjalanan menuju masjid. Tadi pada KM Isra Mi'raj di antara Nabi diberikan tugas sholat. Maka momen peringatan Isra Mi'raj ini momen meningkatkan kualitas sholat kita. Di antaranya iji sholat berjamaah. Nabi nuju teu damel ngesot ge nepi ka nugi teu damel ge nepi ka ngesot ka masjid. Bakat kudu-kuduna berjamaah. Pomo ari anu urang teu bisa ngabedakeun mana dal, mana za, mana za, mana ja, mana sa, mana sya. Fatihah teh geus teu bener eta teh. Maka mun hayang bener diterima sholatnya kudu berjamaah. Berjamaah awal waktu. Cek pangresa Abah anu mah mun hirup mung pakir sholat awal waktu. Mun berani ngengke sholat nalika aya kabutuh siap-siap diengkekeun ku Allah. Sakalian hayang merek minjem duit 100.000 mending hese. Rajin menang tiba kemo. Nah, bongan sok ngengke sholat. Maka minimal 5 menit, 10 menit sebelum ada teh kusetentai di tempat sholat. Sholat sunat tahiyatul masjid, muntos wudu, sholat sunat, syukrul wudu, tuluy maca sholawat, zikir, ada teh. Atau sok kurang boga pagawe cek kurang ya tugas maneh digawe di imah uing jadwal jam 8 isu-isu. Hiji ngepel di jero imah, 2 sasapu di bulan. Mun geus ngepel geus sasapu beres tugas maneh. Si eta mah jadwal jam 8, jam 7 teh geus standby. Si eta mah tugas ngepel jeung sasapu tapi geus beres ka cicing. Aya ramah dibersihkan, motor bungan kotor dikubah. Kira-kira pagawe kieu lamun mereka keluar gunungan nyaheun moal. Nyaheun. Aya rencana dipinangun bos
Reko nelpon Kang pangaduakeun euy pagawe tempat kapakena rek kaluar tuh minta diduakeun cek abdi teh kali taekeun gajina sing gede urang ka Allah mun memeh datang panggero Allah geus siap pasti diperhatikeun ku Allah ieu mah pagawe teh jam 2 jam 8 datang jam 9 datang jam 10 kadang pagawean can rapi geus balik nu kieu mah dimutasi maka abdi pangaosan di Polres 40 polisi mutasian ngumpul di kota dikirim ke Banjar polisi balangkon maka dicontohan siga kitu we tuh kata melanggar aturan jelema geus dimutasi komo ku Allah melanggar aturan Allah untung terimutasi di dunia alam kubur ge maka sholat awal waktu ari ibu-ibu mah mesti di bumi gitu nana dan bapak-bapak mah sholat teh kudu berjamaah ditambah urang mah sholat teh sok pasesaan unggal sholat pasesaan sesati bulan elodan sholat sakole partisan muru-muru pagawean subuh sesa sebesare duhur sesa seberi gawe asal sesa cacampuran maghrib sesa di jalan-jalan isa masuk di panderikeun cenah sunat diakhirkeun padahal mah kabokeun nonton boga hancak dina dah hafal ilumna tos teu paruh lalung selo baru mahu tina hidayah Allah jauh sabab kara sholat subuh ayeuna ngagoleh di kubur oek mongkleng kaya batur jauh tibaya jeung dulur sabab kara sholat duhur datang malaikat mungkar basagari hal jeung kasar rek nyiksa jalma nu sasar anu kara sholat asar awakna dege ngagibri siga nu panggih jeung juri malaikat diketik sabab kara sholat maghrib orang kieu loba dosa ayeuna nandangan siksa diseueun orai jeung kala sabab kara sholat tubuh minu gedong sigrong kendaraan herana bangong istri gelis putri inohong maut mah moal digandong maka mukmin sempurna di masjid teh sigala dina cai dina pada betahunan ari urang betah teh di masjid cik lamun di bumi ka masjid di masjid di bumi di masjid hujan rek balik ka iman teu aya payung sok maksa lumpat apa ngendong di masjid maksa lumpat ayeuna di imah rek ka masjid hujan teu aya payung maksa lumpat apa teu tulus terus ciri mukmin urang mah can betah di mana di masjid padahal mukmin yang sempurna itu sigala dina cai
di masjid dina pada bentah lalu mung cicing dina cai hayang negong di jalan raya pasti merengkel garing. Maka makmurkan masjid. Nabi mereka Allah perjalanan jadi contoh di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjid ke masjid dulu. Subuh ke masjid berjamaah. Beres sholat subuh dengan akal Gusti para atas habis sholat subuh goreng-goreng wayang ayeuna enjing-enjing abdi rek ikhtiar kaluar ti bumi bukakeun jalan ya Allah berusaha nepi ka lohor mong ada lohor suk deui ka masjid tiiskeun suasana hate jeung panasna kulit tina panasna hawa dunia ku tiisna suasana masjid di makwan Cilohor. Beres sholat lohor para antos Gusti abdi sholat lohor goreng-goreng wayang ayeuna abdi bade neraskeun di ikhtiar beral ikhtiar mong ada asar supeuy ka masjid tiiskeun panas dunia panas kulit panas hate tina suasana dunia ku tiisna suasana masjid tina wajib asar nadeus deui ka Allah bisi tadi aya nu katampo lain temponana bisi tadi aya anu kadahar lain hakna bisi tadi aya anu kadupak lain bagianana kadoliman tiap tos salat pikir ngadeus ka Allah. Jadi dari salat ke salat dosa itu dibersihkan dikiparakan. Nu kapilu jalmi ditinggikeun makom derajatna ku Allah teh walam yatasab ala walidayhi tara goreng kanu jadi indung bapak. Geus pada apa sarerea dengan kerabat itu dengan indung bapak. Ieu keris dimandian, batu ali diminyakan, ari indung bapak geus kolot tara dimandian. Sok eleh urang Cina memegang indung geus ini dimandian, dandanan, diwedakan, didorong na kursi roda dibawa jalan-jalan. Ditanya Ci kok sampai segitunya sama ibu yang sudah tua? Jawabnya ini sumber rezeki saya. Orang Islam maka lihat mbah diteangan dukun dicruk-cruk kali indung bapak kali penta doa. Kayak ibu-ibu ke sekolah hirup kali sorangan anaknya dipanyalaan di waktu indung negeri ditelepon anaknya jam balik maghrib ayam diantar ke rumah sakit balik anaknya bawa ke rumah sakit diopname menang 2 minggu beres 2 minggu diopname beresan administrasi ku anaknya obat 5 juta dokter 5 juta kamar 5 juta itu iya 5 juta 20 juta beres datang ka imah diasong ke kebon ka mana ku ada nama tah tapak emak berobat 20 juta utang emak ka abdi aya wae bayar kontan teu aya wayahna kudu dicicil cek indungna jam ari kudu dibayar pada emak teu bisa usaha urung ngarepet geus teu kaduga ngan aya kudu teuing dibayar dakwaan atuh sabeudeuh indungna asup ka kamar kaluar mawa emak eusina sertifikat iman ya imah we kok jam maneh namun engke emak geus eueuh tong kali jual ayeuna anak mabungah we imah jadi milik manehna indi deui ka pamajikanna saminggu ditelepon deui indungna karugrad deui geuring kumaha ceuk anakna geus tong deui dibawa deui ka rumah sakit kamari ge abdi 2 minggu kasita gawe nguruskeun mah ceuk kasarna makeun we di imah sapodarna saminggu ditelepon deui indungna innalillahi wa inna ilaihi raji'un ngadenge kolot nu geus kolot mama anak kumaha bungah anakna eueuh nguruseun nah sabar ngurus kolot mah beda jeung ngurus anak
ngurus anak mah dibarengan persep, ngurus sekolah mah dibarengan pukul. Abdi ge sering pada tangan ibu-ibu kiai mawacai nyun kedua pun biang duit dedaman tersebut cek abdi teken bae sing sabar ngurus sekolah mah aya tungtungna mun teu cager mawon mohon da cenah karunya bah disepuh maksudna mah hayang pangadunakeun supaya beres bae tah anak kakolot indung maka anak sakumar ribu negeri anak tara ayah kolot ngadunakeun hayang anak beres bae kadang nyawana jadi gadekeun Gusti karunya udah abdi panyakitna kajen ka abdi keur wani indung mah jam 12 penting anak jebret panas indung mah wani nembus hujan keluar kayangan warung rek meuli obat demi demi anak beres 40 poin ditahlilan dicopot sertifikat ku indung anak-anak dijual imam dibuka teh aya tulisan indung na diharap nuhun jang sadaya ahlian maneh kakalimakeun ku umat hampura bisa ngurus maneh kurang nyurumakeun ngan mun rek hitung-hitungan majak make boga jasa ka maneh sakola SD genep tahun eureun aya 10 juta majak maneh SMP 3 tahun eureun aya 10 juta majak maneh SMA 3 tahun eureun aya 10 juta majak can maneh hayang kuliah can maneh masantren mah teh pegang jual sawah najeng galung can maneh basare kawin mah neangan jam hajat jam mas kawin mah teh dijual lah dihitung leutikna gedena beunang mah jasa teh aya ka maneh 100 juta keun urusan ngalahirkeun jeung nyusuan mah tong dihitung da moal kabayar cek anakna geuning jasa indung teh gede belum makna murah rek mentah hampura ka mana indungna geus teu aya mata pun aya jalma kadang usaha bangkrut jeung bangkrut modal kurang kumaha modal rumah tangga gagal jeung gagal bisa jadi boga dosa ka indung bapak teu kalubarkeun bahkan ka bawah maut naudzubillahi min kadang-kadang pan lalaki teh eleh ku awewe rek ngahidmah ka indung bapak indung negeri salakina teh teu ngecuk penyusuh da susis teh dilaladewan ku pamajikan ditelepon ku indung leja emak geuring aya dianjeun ka puskes oh iya mah siap mah diencakeun susuhan katepun ku pamajikan teruikeun urang itu heula emak geuring ieu urang itu heula untuk urusan lain siap kanan lanjut tapi untuk urusan indung wayahna teu bisa dikene wah pamajikan kalau ieu hayang bibudak terus aya wae lalaki jangan indung mah centong air kaleuwitan sia hiji sanggup neangan 7 gantina tapi air kaleuwitan indung surga mual bisa dipindahkan karena dampak kekeon sia. Nah, ini laki-laki sejati. Ia masalah dari barang mereka itu ini susu rumputan di pamajikan. Sing dicarekan. Cek indungna bejang, mak minjem duit aku 200.000 mah rek menerkeun tenteng da usum hujan. Macam anak kayak aku mah abdi bebeja heula kasih nyai indung rek minjem duit 200.000 wae kudu lapor ka Polda alias polisi dapur awewe teh tarapati aku jeung metohate nya Bu cek pamajikan abi boga duit sakitu-kitu kalah rek kita makeun panyaho anak urang teh keur butuh susu
Sabar itu di susu 60.000 asawada 50.000 datang ilham kasalakin aing meuli susu 50.000 bea 2 poe. Ari aing baheula disusuan ku indung 2 tahun mun rek dikalikeun 50.000 kali 2 tahun sabaraha tahun. Nah, ayeuna indung minjem duit 200.000 we mikirna meulirah. Tah, anak kakolot. Maka loba jalmi bangkrut itu diantara akibat kurang hikmah, kurang baik dan jadi induk bapak. Rugi mun urang lanturkeun budak sukses dunyana rugi. Budak yang hajar sudah jadi sarjana, ngarah jadi PNS, dan ukur favorit PNS, tepaduli untuk bisa ngaji, terek lantaran tepat, tehaliwang ngajar bisa maca Quran. Nu penting dina otakna kumasangkan budak jajana terkurang, kumasangkan anak HP na heran, kumasangkan anak motor na genclang. Jadi sarjana PC neangan gawe. Tuh anak kami menjadi pegawai jadi jelema korekna tidak turunan. So, mun rek ngitung dunjana ti anak, cung di dieu ibu bapak nu geus rutin sabulan sakali 1 juta ka indung bapak cung. Aya 500.000 sabulan atuh cung. Aya langka paling merek lebaran nganjaan. Man, ya jangan beli sambelun song 300.000. Gendongna samiku. Mawa anak 5. Hari balik beas dibawa, jauh dibantu, ayam dibokal. Eta mawa yang nganja ngarampok. Tah, anak kakolot. Anak mapan hayangna men kami kakolot teh. Rek yeun imah kulit kakuan kolot sugan aya nangkal kain gede. Rek nyundatan budak kulit kakadang hayang kolot sugan aya si jago. Hayangna tibere. Maka mengantarkan anak sukses dunyana rugi. Apa yang bisa diharapkan? Ari sukses akhirat nama selain akidah, selain ibadah, ngurus akhlak. Ajen dunyana tidak ternikmati, anak akan jadi investasi pahala bagi ibu bapaknya. Kalau ibu bapak anak terkalimat ibunya, tapi harus ibadahnya. Anak baca Quran ngalir pahala ka ibu bapaknya. Anak sholat ngalir pahala ka ibu bapaknya. Ari anak sukses dunyana mungkul dunya terkalimat pahala itu ngalir. Atuh begitu malam Jumat lu indung nate datang ka imah ngalok. Pada malam Jumat ahli kubur balik ke tempat balik berdoa ahli kudana dan sakalimat lamun dikiriman balik-balik simataan balik ke kuburan bangun anu kajajarian kuning kabina-bina anak kuing berturunan nahan teera ngadalah ada warisan lamun kuing bisa balik teuing ka alam dunya harta yang dibawa sadaya moal arek ditinggalna marujur bapak teuing ka dikirim harta sabab di akhirat
Mudah-mudahan kurang dimampu Allah minimal melaksanakan mudah-mudahan. Allahumma barik lana fi Assalamualaikum warahmatullahi